Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wayayana. Alhamdulillah simkuring tiasa nepangan deui ka bara Sunda sadayana. Dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh. Nyanak jejer cariyos talajak nu moal cilaka bagian ka-12. Ieu cariyos masih karangan Mang keneh baraya. Kukituna bilih we nu kasebet nami nuju alit kasebatas mah saparentosna dewasa. Kasiniran lakuning pelampahan ku ieu cariyos pon kitu deui anu kasebat tempat padomukan atau napi palinggihan. Mang nyunkeun deui hapunten anu saageng-agengna nya baraya. Margi ieu mah saukur karangan hungkul sareng kanggo hiburan urang sadayana. Anja garapan anu katuna waktos dinten kamari tos dogikeun ka Kibadar nuju lebet ka pasar bade nagihan heula ka tiap jongko. Ari si Ojo nuju nutupkeun bak trukna nya si Ojon mah. Dah kitu baraya. Sumangga ieu hanca garapan kumang sidrajengkeun deui. Kintun-kintuna mah kanggo sadayana anu mikaresep mika cinta salawasna kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu. Oge anu parantos subscribe, like, cenah komen dina channel Mang ieu. Kanggo nu tebih nu caket kitu nya sami wae. Utamina mah anu satia satuhu manco kana pidangan dongeng ti Mang. Bara Sunda sumangga. Jejer cariyos talajak nu mawa cilaka bagian ka-12 ku Mang Sejadi teraskeun deui. Wilujeng ngadangukeun. Jon, tutupkeun deui tah panto bakna. Dewek rek nagian heula ka jero. Atuh si laing daguan we di warung nasi mah. Anu aya di jero pasar. Cirek dahar mah dahar we heula di dinya. Atawa bisi rek ngopi. Engke dewek ka dinya nyamperkeun nya. Ceuk Ki Badar. Nuhun juragan. Ki abdi antosan di warung nasi mah. Teh mah si Ojon. Leos Ki Badar ngaleos cedinya. Tuluy asup ka jero pasar. Rek ngadon nagihan heula ka tiap jongko. Hari si Ojon manehna mah nutupkeun panto bak trukna. Rengse nutupkeun panto. Si Ojon tuluy ngaleos asup ka jero pasar. Rek ka warung nasi emak. Nu geus jadi langganan manehna. Pon kitu deui Ki Badar, Wirya jeung si Omon. Kocapkeun deui ayeuna kaayaan anu aya di saluareun pasar baraya. Nyatana di terminalna. Harita di eta pasar disibuhna keneh geus aya 2 urang jalma anu keur nitenan ka satiap mobil nu kaluar asup ka eta pasar. Sigana wae aya mobil meureunan nu keur diincer ku maranehna duaan. Sing horeng eta jalma teh si Kadet jeung si Kemed. Batur-baturna Ki Mardon pon kitu deui Kasman. Anu dina poe harita rek ngajalalankeun pagaweanana. Nu duaan meni cureulinghak barang nenyo. Trukna Ki Badar anu asup ka terminal pasar teh. Tuluy ku nu duaan diawaskeun. Teu sirikna teu ngiceup-ngiceup. Sabab bisi leungiteun udagan cenah. Sanggeus Ki Badar markirkeun mobilna harita teh di nu rada ieuh. Anu duaan tuluy caricing di tempat nu teu pati jauh ti Ki Badar nunda mobilna. Malah marengkak paripolahna Ki Badar jeung si Ojon tuluy diperhatikeun ku nu duaan. Barang Ki Badar jeung si Ojon harita katenyo keur arasup ka jero pasar. Tulila kadenge sora si Kadet anu nyarita ka si Kemed. Kemed, ayeuna mah mumpung anu aya nu duaan keur harasup ka jero pasar. Urang jalankeun we ieu pagawean teh euy. Urang deuketan eta mobil. Lamun sakira-kirana geus aman, jalma nu nanyo ka urang. Urang asup ka jero.
tuh orang bawa kabur eta mobil teh, cek si Kadet. Ayolah, tembak si Kemet. Geus kitu anu duaan sing ketayep hadareuketan kana mobil nu keur diparkir dina sanapeun tangkal kai gede tur iuk. Sanggeus anu duaan araya dibeh kencaeun eta mobil, si Kadet jeung si Kemet culang cileung heula enyoan kaayaan di eta pasar. Sanggeus dirasa aman jeung eueuh jalma anu keur nenyokeun ka maranehna. Sabab kabeh ge keur saribuk ku pagaweana sewang-sewangan. Anu duaan mendingan sakilat geus araya deui dina jero mobil. Truk tuluy dihirupan ku si Kadet. Terus kitu dibawa laju keluar di terminal pasar. Sanggeus rada jauh di pasar, leok mobil mengkol ka kenca. Dibawa ke jalan anu nanyak tur sepi. Mobil tuluy dilumpatkeun ku si Kadet muru ka tebeh kaler. Mapai-mapai jalan anu sepi. Anu satuluy nama teh dibawa ka mana ku maranehna eta mobil teh. Cag urang tunah heula baraya si Kadet jeung si Kemet keur makabur mobilna Ki Badar. Ayeuna urang nyaritakeun di Ki Badar jeung si Ojon anu keur area keneh di jero pasar. Harita Ki Badar jeung si Ojon karek rengse dalaharna di warung si emak. Geus kitu cereng Ki Badar mayar heula urut dalahar duaan. Ki Badar jeung si Ojon tuluy kaluar ti jero pasar. Maksudna merek camperkeun deui kana mobil nu keur diparkirkeun di terminal. Tapi karek ge sabaraha lengkah lalempangna di terminal pasar teh. Ki Badar kadua panonna mah teh sirikna boncelik. Barang nenyo truk anu keur diparkirkeun ku manehna di tempat anu tadi. Ayeuna mah geus eueuh ti dinya. Reg Ki Badar ngarandag tuluy nyarita ka si Ojon. Jon, nah mobil dewek ka mana euy? Tadi mah di lain diparkirkeunana teh. Cek Ki Badar nanya ka si Ojon. Si Ojon main oge sarua colohok bengong. Nya juragan, tadi mah di dieu diparkirna teh. Nah ari ayeuna ka mana nya? Tadi dikuncikeun tapi henteu ku juragan pantuna. Cek si Ojon. Nya puguh we dikuncikeun mah. Kapan ieu ku dewek dibawa kunci oge. Teh mah Ki Badar nemongkeun kunci mobil ka si Ojon. Nya di atos ka mana atuh nya juragan? Juraku bisa dina sorangan mah. Cek si Ojon. Di mana ya mobil anu bisa pindah sorangan sireng teh Ojon? Momo deui ieu mah mobil truk atuh. Kajaba lamun mobilna plastik sia teh. Beuh, cilaka Ojon. Anak kieu mah mobil dewek aya nu maling euy. Aya nu moal kabur ku karung ieu. Kurang ajar. Nah samang keluk anu sumawani ngahina ka dewek. Awas, lamun beunang dipateuhan sia ku dewek tah. Cokor dah. Cek Ki Badar bangun anu kesal gitu nate. Ari peungeutna mikeuneuh tir beusi tah beuleum. Kutaan teh dipaok ku maling juragan? Tanya si Ojon. Nya heueuh ku garong atuh sia teh Ojon. Dina kudu ku cocorot mah. Emah Ki Badar. Pamitos kieu bade kumaha juragan? Cek si Ojon nanya deui ka Ki Badar. Ayeuna mah deh Jon. Lintang ti urang laporan we euy ka kantor polisi. Ayo tuturkeun dewek. Teh mah Ki Badar bari areunit ti dinya. Rek kedatangan ka kantor polisi anu aya di eta wewengkon. Sanggeus anu duaan nerepi ka kantor polisi, Ki Badar tuluy asup ka ruang pamariksaan. Geus kitu ge manehna diuk di hareupeun penyidik. Teu lapok kadenge Ki Badar nyarita. Selamat siang Pak, cek Ki Badar.
Ya, selamat siang Pak. Apa ada yang bisa saya bantu? Cek eta polisi bari mencrong ka kana beungeutna Ki Badar. Begini Pak, saya datang ke sini mau melaporkan kalau barusan saya sudah kehilangan mobil di pasar Cikotek. Tema Ki Badar. Oh, begitu ya Pak. Baik. Sekarang Bapak akan saya interogasi dulu. Saya akan menanyakan nama lengkap dan alamat jelas Bapak di mana. Setelah itu, saya juga akan menanyakan kepada Bapak bagaimana kronologis kejadiannya agar nantinya bisa lebih mempermudah bagi kami Pak dalam melakukan penyelidikannya. Tema atau petugas. Oh, ya silakan Pak. Cek Ki Badar. Geus gitu, petugas anu aya di dinya ngayakeun heula pamariksaan ka Ki Badar. Mimiti nanyakeun ngaran, alamat, jeung sajabana. Pon kitu deui, mimiti mawa mobil ti imah ka pasar untuk nepikeun ka kajadian leungitna eta mobil. Teka caritakeun kumaha jalana pamariksaan di kantor polisi anu leuwih gemblengna mah. Sanggeus ku petugas anu aya di dinya Ki Badar dipariksa, teu dilapok kadenge eta petugas teh nyarita ka Ki Badar. Baik Pak, laporan dari Bapak akan kami tindak lanjuti. Nanti akan kami kembangkan penyelidikan ini, dan apabila para pelaku pencurian sudah bisa kami tangkap, Bapak akan segera kami hubungi kembali. Kemudian kalau sewaktu-waktu Bapak kami panggil untuk dimintai keterangan kembali, kami harap Bapak bisa datang ke sini. Begitu mungkin Pak yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Apa Bapak sudah mengerti? Cek petugas. Ya, mengerti Pak. Tema Ki Badar. Baik, kalau begitu sekarang Bapak silakan boleh pulang dulu ke rumah. Nanti kalau ada apa-apa kami akan kabari kembali Pak ya. Cek petugas. Ya, baik Pak. Terima kasih atas bantuannya. Tema Ki Badar. Ya, sama-sama Pak. Cek eta petugas. Tanggeus sasalaman heula Ki Badar jeung si Ojon tuluy kaluar di kantor polisi. Geus kitu meregat mobil angkot di sisi jalan. Teulilah ti harita berunjung aya mobil angkot anu nyisi nyamperkeun ka nuduaan. Nuduaan marancat kana jero mobil. Keleuyeung mobil laju ninggalkeun kantor polisi. Teka catur lilanan di jalan kira wanci tengah poe. Anu duaan saranyaug deui ka imahna Ki Badar. Dek Ki Badar jeung si Ojon dariuk tina kursi panjang anu aya di tepas imah. Kunyung tu jero anu kaluar. Sing horeng Ibu Suratmi anu kaluar tu jero teh. Dek Ibu Suratmi oge diuk di dinya dina kursi hareupeun nu jadi salakina. Hartos aya deui di dieu geuningan bapana. Nah, teu ka kuping suara mobilna. Tanya Ibu Suratmi bari mencrong kana beungeut nu jadi salakina. Cilaka ibuna. Tema Ki Badar. Cilaka kumaha bapana? Nah tabrakan atau napi nabrak jami. Sang nahari bapana oge jeung Ojon teu kunanaon. Cek Ibu Ratmi bari katanya beungeutna siga nu rada reuwas. Lain nabrak atau tabrakan Bapak teh. Tapi mobilna aya nu maling ku garong ibuna. Tema Ki Badar. Kutan teh mobil anu nyanak ku garong bapana? Tanya Ibu Suratmi. Nya ibuna, mobil teh anu nyokot ku garong. Tema Ki Badar. Gusti nu agung nu kakituna. Tresna bapana tos laporan ka kantor polisi? Ibu Suratmi. Geus ibuna. Malah karek balik kapanan ieu ge di kantor polisi jeung si Ojon. Kun we lah, dari wang teh ngaringgeus laporan mah. Masalah lain kudu naon. Eta mobil teh bisa dipake keur kana ngajahat.
Dording ke bapa nu kababawan makapanan. Tema Ki Badar. Nya nuhun atuh pamitos laporan mah. Sugan masing kapenak deui eta mobil teh. Sareng katangkep jalmina bapana. Cek Ibu Suratmi. Nya ibuna. Sugan we sing kapanggih deui eta mobil teh. Jeung sing peudang garongna. Asa jalma nanya. Nu geus boga pagawean kieu ka urang ibuna. Ti heula duit rek dicokot teh. Basa barudak rek meuli beas ka Cianjur teh. Ayeuna mobil anu dipaling. Sikada wae masih keneh aya patula patalina ieu mah yeuh. Jeung kajadian anu ti heula. Tayohna wae maranehna teh can puas meureunan. Lamun can hasil nyalakakeun ka urang. Awas ya lamun panggih mah. Moal teu diasah tahuntuna udawek mah. Ceuk Ki Badar benerankeun awakna kana kursi. Teu lila aya Kasman anu karek kaluar ti ngona nyamperkeun ka dinya. Ge Kasman liuk dina kursi. Kujang, mobil bapak hidap bieu na teh aya nu maling cenah di pasar. Ceuk Ibu Suratmi jak nyarita ka anakna. Kutan teh aya nu nyanak bu. Mobil nu mana nu dicanakna? Tema Kasman. Sugan heueuh we reuas. Jeung hatena mah atoh. Eta mobil anu truk masuk dipake ngangkut beas geuningan. Tema Ibu Suratmi. Baruk anu truk bu. Beuh. Saja mana atuh nya? Geus kumaha ka urang Pak. Awas ya. Lamun benang garongna mah burung teu diwajab ku abdi mah Pak. Ceuk Kasman. Oh Kasman. Matak silaing oge. Lamun mah mobil teh kade nundana euy. Kudu sing hati-hati. Ulah rek gegabah. Da lamun geus kajadian kieu mah kapanan. Hesing udagna oge. Ceuk Ki Badar. Lain aya ku tega jalma teh nya. Tapi nah bapak tos laporan ka polisi? Tanya Kasman. Geus Kasman. Tadi geus laporan bapak ka kantor polisi. Tinggal nunggu bejana we meureunan. Nah kumaha perkembangan keur kaharupna? Tema Ki Badar. Nya nuhun atuh pamitos lapor mah. Janten supados regreg Pak. Ceuk Kasman. Cag urang tuna heula kayaanana Ki Badar. Keur ningang di apes baraya. Sabab mobilna aya nu maling ku batur. Ayeuna urang nyaritakeun Wirya jeung si Omon pon kitu di Neng Halimah. Keur ngacarujug ka pasir rek ngadon nyokot jagong teh. Harita Neng Halimah nu keur diuk di beh kencaeuna Wirya. Salila di jalana teh toleh we maling ngareret ka Wirya. Ari Wirya mah anu dipaling ngaretna. Anteng nenyo ka jalan nu keur diliwatan ku manehna. Tayohna wae Neng Halimah teh ngarasa katarik meureunan ku Wirya. Paok antuk nama. Neng Halimah ngawanikeun maneh nyarita ka Wirya. Kamana wae Kang? Naha? Tara ka bumi Abah deui ayeuna mah. Ceuk Neng Halimah. Damel ayeuna mah akangna Neng di bumina Juragan Badar. Tema Wirya. Oh, tos gaduh padamelan anu matuh ayeuna mah nya. Nuhun atuh. Ngiring bingah ngupingna oge Kang. Ceuk Neng Halimah. Muhun. Alhamdulillah Neng. Tema Wirya bari ngareret ka Neng Halimah. Kaparengan Neng Halimah oge keur neuteub di ka manehna. Atuh treup dua pasang panon padu teuteub. Belengeh Neng Halimah imut mending ngagelenyu. Menik kareueut ka tempona teh baraya. Wirya manehna mangan bati mangut we. Teu lila pok kadenge deui Neng Halimah nyarita. Kang, abdi teh bade tumaros langsung ka akang. Nanging punten bami abdi tos kumawantun. Ceuk Neng Halimah. Mangga Neng,
bade naroskeun naon kitu? Tama Wirya. Kieu Kang, nah akang teh tos gaduh bebende eta nepi teu acan. Tanya Neng Halimah. Wirya keur sajongjonan mah manehna can bakal ngajawab. Sabab bingung cenah. Ari disebutkeun geus boga bisi Neng Halimahna teu ngeunaheun. Jeung datang tuna oge moal percayaeun. Lamun ku Wirya dibejakeun yen bebende manehna teh Neng Ida, anak dudungan manehna. Piraku cenah meureunan anak dudungan nempi kadaek bogoheun ka manehna. Jeung bisi matak jadi gujrud we deui cenah engkena. Lamun eta Rusyah teu dibejakeun ka batur. Nu antukna bakal kaambo ku Ki Badar menjadi dudungan manehna. Atuh nu kadituna bakal mecat jeung usir ka manehna. Nu akhirna bisa kalengitan pagawean manehna. Tungtungna Pok Wirya nyarita. Teu acan Neng, margi saha atuh anu keresaheun ka akang. Akang mah jalmi teu gaduh, kaya araheunana Neng. Tama Wirya. Ulah nyarios kitu ari nanaon teh pamali. Janten leresnya akang teh teu acan gaduh bebende. Ceuk Neng Halimah nanya deui. Mun teu acan Neng. Nah kumaha kitu? Tama Wirya. Balik nanya ka Neng Halimah. Henteu, naros we hungkul. Tama Neng Halimah. Bari jeung semua rada kaeraan. Palih mana pasieuna ieu teh Neng? Tanya Wirya. Sakedap deui ge dugi Kang. Eta dipalih payun. Tama Neng Halimah. Teu lila ti harita reg mobil nu keur disetiran ku Wirya teh eureun. Di sisi beh kencaeun jalan. Jerut anu tiluan tarurun tina mobil. Teu ila leumpang saeutik katebeh tengguheun jalan. Gog anyog di kebon jagongna Haji Udin. Tah ieu Kang, jagongna. Ceuk Neng Halimah bari nundukeun jagong anu ada di dinya nu geus meunang ngarungan. Ieu nya Neng, jagongna teh. Mohon, aya tuh urang panggulan heula ayeuna mah kana mobil. Ceuk Wirya nyarita ka si Omon. Nya, hayu Wir. Lumayan seueur geuningan jagong namanya Neng. Ceuk si Omon. Nuhun Kang Omon. Tema Neng Halimah. Geus kitu Wirya jeung si Omon maranggulan heula jagongna. Ditaek-taekeun kana kolbak. Ari Neng Halimah manehna mah diuk dinu iuh dina amparan samak. Nu ngahaja menang mawati imah. Itu nate bari nundaan teko jeung cangkir. Pon kitu dilalawuhna keur ngaropina Wirya jeung si Omon cenah. Kayaan harita disabudeureun eta tempat poe geus maju ka beurang. Malah mah panasna meni karasa matak ngaceletet kana kulit. Kirawanci tengah poe Wirya jeung si Omon geus rengse maranggulan jagong kana kol buntungna. Gek Wirya jeung si Omon dariuk dina samak anu diariuhan ku tatangkalan. Sok Kang Wirya, Kang Omon. Cai sareng lalauhna dilaleuet heula geura. Ceuk Neng Halimah nawaran kanu duaan bari nyodorkeun teko jeung lalauhna. Nya, nuhun Neng. Daya ku rajin Neng mah. Make sareng mekal cai jeung lalauhna sagala rupa ti bumi. Tembak si Omon bari ngarongkong kana cangkir. Muhun kapanan kanggo akang duaan. Datang tosna oge capek sareng haus. Mun nami tos ngadaramel mah Kang. Ceuk Neng Halimah. Nya, sip lah Neng mah. Wanita idaman pokona mah. Tos geulis teh bageur deui. Rek neang anu kumaha deui atuh ilaing teh Wir. Mun uing siga ilaing, wah, mah burung teu dilamar isukan oge.
Cek si Omon, mana we nyaritana teh? Naon ari Ilaimun? Sok ka mana wae nyarita teh? Kumaha lamun ning halimahna Bandung ge? Ceuk Wirya. Punten we. Ulah dilebetkeun kana manahnya neng. Akang meresep heureung jamina teh. Cek si Omon. Wios Kang, da teu nanaon abdina oge. Teh mah Neng Halimah. Sanes neng. Nari neng teh teu acan gaduh bebene. Kantos sanaon deui atuh neng? Tanya si Omon. Teu acan Kang Omon. Kumargi teu aya nu keresaheun ka abdina. Teh mah Neng Halimah bari imut. Wah, gerahkeun teuing atuh neng. Make jeung teu aya nu keresaheun sagala rupa. Kumaha lamun ku akang rek dipasihan ka bogoh? Na neng nampi? Cek si Omon. Dipasihan kumaha maksadna Kang Omon? Teh mah Neng Halimah. Nya diadu-adukeun ku akang maksud teh. Pami neng kersa. Engke ku akang rek dipenakeun sareng jalmina. Cek si Omon bangun ngudaria nyaritana. Nah saha jalmina kitu Kang Omon? Tanya Neng Halimah. Nyangke we ku akang ditepungkeun. Nganahan nengna kersa heula atawa henteu. Lamun ku akang rek ditepungkeun jeung jalmana. Cek si Omon nanya deui. Muhun mangga. Teu sawios pami bade tepang heula mah. Naingnya punten pami abdina kirang cocok mahnya Kang Omon. Teh mah Neng Halimah. Nya teu naon lamun nengna teu cocok atawa teu suka mah. Da eta mah hakna neng. Kan sigana wae ari cek akang mah nengna oge suka geura. Cek si Omon. Suka kumaha ari Kang Omon? Ninggal ge teu acan kapanan? Tanya Neng Halimah. Saur saha neng teu acan ninggal? Tos 2 kali ayeuna kapanan neng teh ninggalna? Teh mah si Omon. 2 kali kumaha ari Kang Omon? Sok ngalilir wae Ceuk Neng Halimah. Nah neng hoyong terang sajamina nu rek ditepungkeun ku akang ka neng? Ceuk si Omon. Muhun. Nah saha gitu? Tanya Neng Halimah. Tah eta nu keur carek digigireun neng jamina mah. Teh mah si Omon bajeng nunjuk ka Wirya. Atuh Wirya meuni kaeraan barang dikitukeun ku si Omon teh. Duh punten neng. Sok ka mana wae da ari Kang Omon mah nyariosna teh? Ceuk Wirya. Wios teu nanaon Kang. Teh mah Neng Halimah bari imut. Tanah neng kersa karencang akang. Keun we da papada lajang jeung bujang ieu tuh neng. Neng gaduh rupi anu geulis atuh ieu gaduh rupi anu kasep. Sok we der-der. Ceuk si Omon. Si Omon manehna mah tan apaleun lamun Wirya teh boga hubungan jeung Neng Ida. Duka taros we heula ku Kang Omon pamegetna. Pir aku kedah ti istri heula mah. Engke pamitos ti pameget. Name ti abdi. Teh mah Neng Halimah. Tah kitu geuningan we. Cikna kumaha ari ceuk Ilaing? Na Ilaing resep atawa henteu ka Neng Halimah? Lamun henteu mah nya teu nanaon rek ku uing we meureunan. Cek si Omon bari peureum beunta ngenyot ududna. Ari Wirya anu ditanyana manehna mah jadi tambah bingung. Sabab lamun dijawab teu suka bisi Neng Halimah teu geunaheun hatena. Ari rek nyebut suka sok sieun deui Neng Halimahna teu sukaeun ka manehna. Antukna bakal ngawirang dirina sorangan. Aya wir. Mulai ada wae kesempatan yeuh. Ti ayeuna hungkul.
lain bisa ngedalkeun perasaan ka Neng Halimah. Mun kitu deui Neng Halimah kai lain sok we kari jawab eta mah. Nah lain resep suka atau bogoh ka Neng Halimah atau henteu. Cek si Omon nanya deui. Wirya antukna temalan pananya nanti si Omon. Nya mun temal Wirya. Nya kumaha wir? Tanya si Omon. Nya kuring resep ka Neng Halimah. Temal Wirya. Ari Neng Halimah barangan dengan jawaban sarupa kitu ti Wirya. Teh manehna meuni bunga guliga. Matak hese ngagambarkeunana. Tah kitu kuningan Neng, ieu ceuk batur akang teh. Ari Nengna oge sami resep ke batur akang atawa henteu? Tanya si Omon. Nah laras eta cariosan nembe teh Kang. Rehna akang resep ka abdi. Sareng naha kersa mika cinta ka abdi kitu. Ceuk Neng Halimah nanya ka Wirya. Jika nu hayang ngayakinkeun heula ka Wirya. Tilapok kadenge Wirya nyarita. Muhun Neng. Naon anu nembe ku akang dicarioskeun teh laras. Na akang oge resep ka Neng. Temal Wirya. Sababna jeung sanyana Wirya oge resep nanyo Neng Halimah teh. Sajabana ti boga rupa anu geulis. Bageur deui jalmana oge. Nah kitu kuningan Neng. Kumaha Neng ayeuna? Tanya si Omon. Pami Kang Wirya. Leres-leres mah mika resep sareng kersa mika cinta ka abdi. Mangga abdi ge nampi Kang. Temal Neng Halimah bareng neuteub ka Wirya. Tah keningan teh hese geura ge kitu. Nya nuhun atuh ari keur akang mah. Neng ayeuna tos gaduh bebene. Kakang Wirya batur akang nyangakeun sing awet barangna nya Neng. Cek si Omon. Kawas nganu ngajual panci we manehna mah. Ari Neng Halimah bati imut we. Hayu Neng, urang teras bangsul deui ayeuna mah. Pilih raman Neng ngantosan. Ceuk Wirya. Muhun. Mangga Kang. Urang uih deui ayeuna mah. Temal Neng Halimah. Geus kitu mah anu tiluan beresan heula samak jeung parabot anu bieu diparake ku manehna. Tuluy lalempang muru kana mobil. Geus dariuk deui dina mobil. Gerung. Mobil mimiti dihirupan ku Wirya. Ari si Omon diukna teh ayeuna mah dihareup. Sabab di tukang mah pinuh ku jagong anu meunang ngarungan. Neng Halimah diukna di tengah teh kencageuna Wirya. Atuh teu wudu anu duaan jadi surser. Sabab paantal kadua awakna. Wirya anu tadina biasa teh nanyo Neng Halimah. Ayeuna mah jadi jorojoy, timbul rasa kasuka. Sabab sanggeusna disidik-sidik mah tetela. Neng Halimah teh geulis geuningan. Teu karasa lilana di jalan. Harita Wirya jeung si Omon pon kitu di Neng Halimah. Geus aranyo kaburuan hareupna. Imah Haji Udin rag mobil eureun di buruan. Jerut si Omon jeung Neng Halimah turun tina jero mobil. Teu lila ti harita kurunyung aya Haji Udin anu nyampeurkeun ka Wirya anu masih keneh aya dina jero mobil. Jong, tuluy kagarasikeun we mobil jeung jagong namanya. Cek Haji Udin. Mohon, mangga Pak Haji. Tema Wirya. Geus kitu. Wirya tuluy ngasupkeun heula mobil ka garasi anu aya di sapipireun imahna Haji Udin. Ari si Omon, Neng Halimah jeung Haji Udin manehna nyalampeukeun kana kursi anu aya di tepas imah. Bukek dariuk di dinya. Kurunyung Wirya geus datang deui ka dinya. Gek mana oge milu diuk di sagigireun Haji Udin. Mangga nyangakeun kuncina Pak Haji.
Cek Wirya bari ngasongkeun kunci ka Haji Udin. Gap ku Haji Udin di tampanan. "Nya nuhun Jang." Tah Haji Udin teu lapok kadenge deui Haji Udin nyarita. "Tah kidaguan heula sakudu mah nya. Bapa di ka jero. Sok we kareureum heula di dieu. Nyai banginkeun deui kopi atuh tah nu tas digarawe." Cek Haji Udin bari cengkat tina diukna. Nuhun, mangga Abah. Teh Neng Halimah. Geus kitu, manoke ngaleos heula ka pawon rek mangieukeun kopi keur Wirya jeung si Omon. Nah geuningan kitu tadi teh wir. Neng Halimah geus daekeun ka Ilaing. Atuh Ilaing ge resep kapanan ka Neng Halimah teh. Uing mah atoh we, da nyoba baturan geus barokah ka bogoh mah. Beberihkeun uing atoh, ucan laku-laku keneh wae ah. Da kurang kumaha mandi mah. Teu sirikna lamun mandi teh diuruan kabeh. Atuh jang nyawokan kita ra kaliwat tiap kaluar ti imah. Sok dibacakeun ku uing. Tapi teu laleur-laleur acan geuningan, anu daek eunteup. Diis uing mah awak teh. Ceuk si Omon. Nya acan teh meuneunan mon, mata kitu oge. Teh Wirya. Nya meuneunan. Tayuna Ilaing geus boga bebene ka Neng Halimah. Kade ulah rek dilalaworakeun. Sababna teu sakabeh lalaki anu bisa meunangkeun ka manehna mah wir. Kajabana ti golis teh. Can aya kabeh nyeunangkeun mah deui ti baheulana oge. Lamun Neng Halimah mah baong. Jadi kacida lebarna. Namun ku Ilaing rek dilalaworakeun teh mah kuing doa pisan ah. Namun Ilaing hiji jeung Neng Halimah kolotna oge balager kapanan. Tara mandang ka cacah, tara mandang ka menak. Kaetu ka ieu teh kasasaha wae oge. Haji Udin jeung kulawargana mah daek wawuh. Buktina we ka uing daek wawuh kapanan manehna mah. Padahal lamun dibandingkeun mah kaayaan hirup kolot uing jeung manehna. Wah, jauh tangah ka langit atuh. Ceuk si Omon setengah ngahatean ka Wirya. Sabab manehna mah karunyaeun ka Wirya. Wirya jalemana boga rupa cenah. Sababna ti kitu budakna oge bager. Kan ku sabab beunang ari Wirya mah rumasa jalma teu boga. Jadi sok tara nanggap lamun aya awewe nyebutkeun suka ka dirina teh. Tapi lain hartina sombong. Nu antukna sorangan we Wirya mah hirupna teh. Nyamun. Ilaing geus nuhun, Ilaing geus ngajangjarukeun kuring ka Neng Halimah. Satadina kuring teh teu wani ari kudu nyarita langsung ka manehna mah mun. Ceuk Wirya. Katana naon? Ayeuna mah Ilaing geus jadian kapanan jeung Neng Halimah. Tangke lamun Ilaing tiap pare digawe ulinan we ka dieu atuh bisi era ku kolotna pangih di dieu mah. Na pangih di kebon awi atuh tawa di kebon jengkol di mana we. Da loba cara mah meunaan. Cek si Omon. Teulilah ti harita kurunyung Neng Halimah geus datang deui ka dinya. Bari mawacai kopi 2 gelas. Song diasongkeun ka Wirya jeung si Omon. Neng Halimah bari nangtung teh ngomong kanuduaan. Kang Wirya, oge Kang Omon. Sok caina di haleuit heula Kang. Cek Neng Halimah bari geek tiuk tina kursi. Nya, keun we Neng. Panas keneh ah. Temal si Omon. Muhun. Keun we heula Neng. Engke pamit tos rada tiis name di leuit. Ceuk Wirya bari neuteub kana beungeutna Neng Halimah. Nu keur diuk dibeh katuhueun manehna.
Bara Sunda mengusaki heula hanca garapan dongeng dina jejer cariyos talajak nu mawa cilaka bagian ke-12. Insyaallah bagian ke-13 kumang sejadi lajengkeun deui dina dinten sareng waktos anu sami. Mangaturkeun nuhun kana sagaropi perhatosanana nyungkeun punten milih seueur kakirangan. Mang saja pamit ka sadayana. Ujung kantun per mios.